orang mah teu meunang nolak kana kahayang salaki. Allah ngalakna ka hiji awewe anu nolak kana kahayang salakina. Tuh sing harulang. Bongana sok aya nu hese kudu digusur sagala. Urang mah dulang tunane Bu. Dulang tunane teh dawuhan Allah dina Al-Qur'an. Allah ngajelaskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisaukum harsulakum fatu harsakum annasitum. Pihartoseunana ari bojo aranjeun kabeh eta kawas kebon. Pak, urang gaduh istri teh sami jeung gaduh kebon. Urang boga kebon bebas deh. Hanya bebas. Kebon-kebon urang nek dipencug, garpu, koren, pacul, asep. Kebon dia mah. Cek sebagian ulama ahli tafsir harsun teh lain kebon tapi sama. Berarti si bapak gaduh istri sami jeung gaduh samak. Abi ge gaduh samak teh dibawa dari riba. Urang boga samak di imah bebas teh Pak. Hanya bebas samak-samak urang. Bosen nang karat nang kuban. Bosen nang kuban yang ngigir. Bosen yang ngigir cingogo. Nah samak ieu mah. Matak di peleret mah di Cibogo happy ending jeung bojo teh diulik aya 38 jurus. Apalkeun ieu ladang muludan. Mana jurusna? Rungkad caringin. Bosen rungkad caringin gebrek limus. Bosen gebrek limus bobot bancet. Gorolong bonteng. Lele ngoset. Kelamun si bapak make jurus gebrek limus lawan ku si mana ku jurus gerenyem nilem.